siapa balak opat ditinggal ku balak tilu. Poho. Eta. Catur karena gaplek. Iya. Sok, abus ke siapa balak kosong teh paeh. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Balak 5 kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya ieu ah? Maksudna kesal. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahayang urangna urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu we nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen beuleum pedah. Ya eta menta supaya pangneangankeun jengkol ngora, nangka ngora, jeung budak ngora. Urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan. Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da moal teu ngagugu di titah dewa mah geriuk. Atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggel de hajat naon? Urang nyunatan saha? Urang newak dorna urang sunatan di dieu. benar urang onang singa depok singa depok si robot mana mitoha Mas Yuning eta mitoha Neng Nunung urut meureun eta mah tah kitu dorna teh urang teu tumpak singa depok tuluy robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna moal teu ngeunah seuri urang kitu hiburan urang mah duh tingali aya jalma datang ka dieu aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya bener hayu boro-boro kakang kaget tendera haningali kiri-kiri lagi tenera kang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun
Ai saha sampean ai lalawara teuing datang ka hareupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat ti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak goblok saha ieu naon mana datang ka dieu teh sopan aya nu ngeusian cahaya saha aja budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru peh tanyakeun ka Unga Dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge itu aing narada beh di mana-mana oge cilaka geus aya nu ngeusian tingali itu siapa tuh aing geus itu tobros dipake naon teh teu apik kitu dipake kasti ku aing dipake lari subuh nyaeta ti kainran langsung ke gentong dipake futsal silaka dulu kurang ajar aing sabadana Batara Guru mah kunyuk katanya kene ka balarea ka dewa pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalawara siang ngomong teh hayang saya diciwit aing rasakeun aing bake aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan